Budaknya aya dibutuhkeun sok eueuh ku aing. Mang, ngopi Mang. Aduh, Sardi sih. Ngopi bae teh tadi, rokona kumaha ye? dia mah dong teh nyaho bae pan aing mah nganggur Mang, teu gawe Mang. Kamari rokok doang kopian ayeuna kopi doang. Coba Jadwal dia murid. Coba ge urang nan pagawean ya ka mana Mang, ayo urang bebarengan gawe. Ya eta si Jinto Mang jeung si Lomri eta. Kenapa nya? Woi, hai, di kaum dua apa duaan bae ya. Coba. Tuh aing mah. Let's together. Don't forget nih pokoknya main-main malah enggak. Banjir di mana deh tak banjir? Ya, di ditu aing getan. Sebenernya namanya aing ngandara ria ieu. Aya info bagus aing ye. Info naon dia Bang? Man bang, Ieu lain monyong-monyong ngandara ria can gerarawe nya. monyong-monyong nahan dia masukin doang bebek bajing kain ya kabean monyong-monyong. Ngomong-ngomong meren. Eta maksud aing mah. Eta pugu bang, aing geus beberapa bulan ieu usaha panci aing geus nonggeng bae nonggeng ieu gara-gara corona ieu. Pusing pokoknya aing pusing ieu. Kumaha bae eta geus di jalan usahalah. Ieu. Oke, aing ge dia Bang, yang si PKH dia mah ku bos aing kamari. Naon sih PKH? Oh, PHK meureun dia mah. Oh, eta tah dia. Mau bae pabelit atuh aja lah jelema sarusaha ieu. Mari duitnya ku aing kepake. Dipake naon deui jeung ku dia eta duitna Sim? Wih, ku ge beak ku anjing stitin. Pake jajan di Barata dia mah ku aing beak duitna. Parah. Aduh dia masih maya-aya bae jing segala duit token dipake bebenean ka Barata. Geus aya mah kieu bae ge. Bos aing ieu kebeneran keur neangan jeung pengawal pribadi. Manehna aya di Indonesia ayeuna. Rencanana jeung aing eta arek buka restoran di Indonesia. Amun dia siap ku aing arek dibawa ka ditu. Lain emangna bos dia urang mana kitu eta? Bos aing mah orang Belanda, Mang. Jongkung gede, kasep, murah keneh. Pokoknya malah mun dibanding jeung si Asim, kok surga ka jeung neraka. Waduh, sambarang dia keke ge aing mah geus laku daripada dia duaan yang aku. Iya mah. Ayo ge bang, aing siap lah milu gawe jeung deui kitu mah. Bisa aing setik-setik mah, ku silat-silat bae mah. Lah, pokoknya bisa. Tapi emang dia geus gawe jeung si bule eta? Hah? Atuh deuleu ge pakaian aing dia mah. Aing mah alhamdulillah geus jadi supir pribadina. Oke. Kemudian kumaha sih? Arek teu? Iya. Ayo ge Bang, aing ngilu lah. Aing baheula jadi preman ieu di pasar ieu 5 tahun aing nih jadi preman ieu di pasar. Sugan bae cocok pengalaman aing Bang. Lain pancina dia tadi pasar dagang kantong plastik. Aduh, dia mah atuh eta baheula dia aing dagang kantong ge. Parkiran mana dia nu teu apal ka aing. Ih, kabeh nyarohun pasar mah ka aing, bejakeun bae Asim Nur Kasim gitu. Pokoknya mah geus aing percaya bae lah kamprena. Ngan ayeuna ieu majalahna nya Masalah. oh eta dia mos nyalah-nyalahkeun aing bae. Masalahna ayeuna dalaria kudu bisa bahasa Inggris tah. Kumaha? Dia kumaha eta ngomong jeung bos dia bisa bahasa Inggris gitu eta? Ada yang mah little like kan pokoknya mah sanggup tuh kira-kira tah Mang Cim. Geus lah kieu bae. Kan aing bebek aing tah geus pengalaman gawe di Arab nya. Sugan bae seutik-eutik mah bisaeun dia bahasa Inggris bebek aing. Ke urang minta ajaran bae ka manehna. Kumaha tah? Mang Lombre. Titin. Cocok tah lamun gitu. Geus ayo. Kasih titin be. Tuh, Sim, si Titin tuh lewat tuh. Gerak. Tuh. Mana? Tuh. Beb. Dia Beb. Beb, apa Beb? Ih. Ada Beb. Apa Beb? Ih, Beb. Manggil. Iya Beb. Apa? Yang jadi gini yang ajarin aku gaya sama Mang Lomri tuh belajar bahasa Inggris. Tuh bosnya si Bang butuh karyawan jadi security. Bosnya bule lo yang. Emang bener Bang? Gajinya gede meureun. Oh bener Tin, pokoknya mah lamun gawe jeung bule serba gede, termasuk gajina Tin. Tapi kieu Tin, lamun dia daek eta kebeneran itu keur butuh tukang masak.
Bisi arek itu sakalian jeung budak bae hayu jeung aing. Hayu ge, orangnya ngiluan ngaramar. Soal masak orang jagona, bisa masak nasgor, seblak, nondinya, pokoknya loba lah. Terus soal bahasa Inggris, orang pernah kursus bareto di Pak Haji Roni di SIC mun teu salah mah. Nyaho teu manehana bisaan bahasa Inggris na. Nah bener ya, orang kan bisa bariin doi lamun gawe bareng. Ih, pandeket terus orang kena tiap hari. Ah, dia Masim. Canda naon dikira cabul bae cabul. Dasar hulu sempak. Oh gitu, coba gituin, kudia diingat-ingat setik-setik mah supaya budak ngalarti, ya minimal manehna ngarti lah karena bahasa dodongan aing. Hayu dak, orang latihan, tapi aing geus paroho deui ya bahasa Inggrisna. Ayo, siap. Geus teh kitu mah isko orang taram ya. Ayo. Ayo. Ayo Bang Lomri. Beb, kita belajar ini udah ada bahasa Inggrisnya. Oke, siap? Siap. Oke, anak-anak, kita mulai, oke? Siap. Table. Oke. Chair. Apple. Spoon. Butterfly. A singer. Welcome. Oke, kita satu orang, oke? Siap. Oke, Mang Romli, coba dibaca apa ini? Table. Oke, bagus. Ini Chair. chair. Ini Apple. oh, bagus. Ini Spoon. Oke, bagus. Ini Butterfly. oh, good job. Ini Singer. oh, good job. Ini Welcome. hore! Mang Romli sukses. Oke, sekarang bagian Bebeb. Siap. Ini apa, Beb? Kabel. Kado. Table. Oh, table. Bagus. Ini, Beb. Cari. Chair, Beb. Oh, siap. Ini apa, Beb? Apple. Apple. Oh, apple. Ya, good job. Ini apa, Beb? Spoon. Oke, good job. What is this? Eta kupu-kupu jeung butterfly. Ya. Butterfly. Butterfly. Ini apa, Beb? Singa. Singer. Oh, singer. Ini, Beb. Apa ya dia? Beb, ini apa? Welcome. Apa? Welcome. Welcome. Bayar, dia mau bayar. Oke. Tadi sudah dikasih tahu ya. Ini artinya apa semuanya. Sekarang coba disebutkan ini artinya apa? Meja. Table. Artinya- Meja. Bagus. Chair artinya? Cair, Beb. Cair. Nah, dia mah cair merentah mah. Cair mah cair aya kan teh penyaringan. Mau pergi nyai Punya. dulu. Oh, sudah kita. Si Daria megara randeng. Ih, itu bisa dibejaan. Anjing. Chair teh teh kursi, jojodong pergi duduk dia. Oh, kursi. Eta. Sugan aing mah saringan. Disebutkan dia. Iya, non. Apple. Wah. Nah, ya ngarang bae. Ya ih. Handphone. Aing megara randeng. Ges. Kadi. Spoon. Sport. Pergi ngubah mobil. Busa. Ih. Pusing aing geus 25 kali dari dia ngajaran dari dia. Wah, nu bener hiji acan. Aduh. Terus lanjut ya. Butterfly. Butterfly. Kupu-kupu. Tuh. Kamu, Beb. Imam berarti Naon? butterfly malam teh naon eta mah? Itu paling deh dia. Ih, sana. Naon jing? Teh sama. Terus, Bu. Singer. Singer di imah aing mah mesin jahit aya tulisan Ih. singer. Singer itu penyanyi anu sok ngalagu. Penyanyi. Mesin jahit. Terus. Terus Welcome. Selamat datang. kekeset ngarang. Hah? Jadi lamun panto teh welcome. Kekeset pan handap naik kekeset. Betul, Mang Romli. Waduh. Aing. Oke, Mister, oke. Oke, siap. I'm ready, Mister. Oke, bye. Five. Baik. Hei. Ini si Bang.
Nah ini tadi ku si bos telepon. Man bang. Iya malam dari arek. Ayo jeung aing ayeuna berangkat ka ditu. Mayo. Kumaha? Iya, ayo siap Ayo iya. deh, hari gitu mah orang bayar wae latihan na. Oke. Oke. Ya. Geus lu jeung aing. Hai. Kieu bae. Engke ku aing di ditu di tangguan, ke dari datang bae ka ditu. Oh. Ya, gitu bae nya. Aing dipanggil ku bos deui ieu, tah Oke. Iya, Sur. Bener. Oke. Ya. Wah, Beb, Mang Lomri, tingali mobilna meni loba, imahna mah digede kieu. Kabayang tuh jelemana jangkung gede. Mang, ayo imah teh masjid ieu, Mang. Naon kitu? Gede kieu imahna ge. Oh, pugusip atuh bingung urang mah imah sadek kieu mah bisa dipakai salat Jumat ieu. Sarua bae meureun Mang di urang ge. Sim, Naon mah? ngomong urang kerja sama bae ieu. Kerja sama kumaha ieu? Kieu carana. Kumaha coba? Engke pas ditesnya, Heeh. urang ku ente ditonjokan. Siap lah kayak gitu mah. Tonjokannya beuteung urang. Oh. Terus pokoknya urang pura-pura kuat bae. Ayo siap. Gak khawatir. Nah, urang bisa make eta teh. Pantesan dia. Tenang bae pokona, ulah khawatir. Ayo. Sanarian ye hidup mamang bagus sih ayeuna. Masa? Pan tadi urang nyerang mamangnya. Kurang tunjukkan mamang tina naon kayak giliran mamang nyerang urang ya kayak kurang mamang pakai tenaga dalam. Urang didorong ngejengkang. Oh, ngadorong kayak kurang ngajengkang. Idenya bagus. Tengah urang udang deui, nyerang deui. Oh, nyerang di pakai tenaga dalam deui kurang mang nya. Teu nyampe-nyampe biasana lamun mataknya. Gitu kayak karena kerja sama paham. urang mantep. Bener tuh beb. Tanda. Oke lah. Oke, Aku mau siap. apa? Setuju. Siap ya. Siap. Benar ya. Beb, itu beneran mobilnya tuh. Tuh tinggal Mang Lomri itu mobilnya. Kamu gila. Eta bener mobilnya. Siap. Beres. Mister. Nah, enter dulu. This is people rocking. Wait me. Yes. Okay. Okay. Mister. Yeah, okay, guys, please. Okay, Bambang, tell him to stand by, okay? Okay, Mister. Okay. Dah. Dari ya titat kang ulah di dieu. Kenyana ka dieu deui gedeung. Tenang bae, heuh. Oke bang, siap. Beb, ulah pohon diajakin kamari. Siap. Okay, let's know you first. Can you tell me your names, please? Tanya kenalan itu, tanya kenalan. Mister. Mi. His name Asim Nur Kasim bin Umar. Lomri Irama bin Roma. So, how old are you guys? Umur Rame. For an egg. 3,000. 3,000? Is he a zombie? Oh, oke, Sir. Sim. Dia mah ngabohong anak Mang Ombi gitu. Naon bang? Zombie make aing ngarang. Okay, never mind. I didn't understand, but it's okay. So guys, I think you all know why you're here, right? So, I have some business, but it can be really dangerous for me, and I need some bodyguards to ensure my protection against anything around me, okay? So, I want 2 strong guys to protect me as bodyguard. You understand me? So, could you please tell me about your experience? Have you ever worked as a safety person, security person, or got bodyguard? Could you please tell me? Wow, naik. Dah panjang teuing, aing mah teu ngerti. Aing mah rek ngintip bae lah. Ayo, ulah ieu.
Jawab sih tas ini. Anjing eta. Geus mah. Omah naon bae lah. Untuk mah Inggris bilang ngomong na geus. Naon bae ge lah. Ngomongkeun bae. Mister, I like boxing and silat, karate, berantem, no KO. Master, champion, strong. You know strong? Okay, champion no strong. And berantem. No woman, no cry. No woman, no cry. Okay, mister. Me don't forget you. Everything before because me not forget you. Okay? Man, Bambang, I don't understand at all what they are talking about. So just tell them to fight with each other, okay? Tak, cok bos aing ge, dia tak gelut heula ayeuna. Ayo, siapa takut? Sing, serang aing. Ya, terus, kenceng terus. Karasa, terus. Sim, kekarasan terus. Okay, that's awesome. Your turn. Oke, man. Siap, Sim? Serang orang. Serang ya kurang ya. Megaloman, Whoa. Oh, that's great. I want this guy. You can hire this guy, okay? Talk to him. Sim, dia kapil Sim. But you know, it's a little bit risky to hire people nowadays, right? Because of the pandemic conditions. So I have to make sure that they are medically okay and they have also been vaccinated, okay? So I'll go and check my doctor first, okay? Sim, ngomong-ngomong dia geus divaksin Chan. Lamun Chan, bos aing keur neangkeun dokter jeung dia divaksin. Kumaha siap tuh dia? Aduh bang, ancan vaksin nih bang. Kumai bang, makanya aing sieun kana jarum mah dia bang. Kalau mah sieun aing, bukan jarum sieun. Kumaha bang nih bang? Yeah, doctor, please. This guy needs to be vaccinated. We are gonna hire him, but we need him to be vaccinated first, okay? Can you please check? Oke. Siapa tadi yang mau divaksin? Waduh, kabur bae lah. Lari. Katanya mau divaksin. Pak, saya tes dulu. Kamu katanya kebal. Coba kuat nggak? Kebal beneran nggak? bahaya jadi laki aing kali. Bahaya. Coba dites yang kebal ya. Ya. Lagi terus. Oke. Oh, that's really strong, okay? Let me try one more time. Okay. I will try. Okay, please. Yeah. Yo, Siap. siap, bos. Ya.